Bapak-bapak sim kuring ngahaturkeun nuhun kana pangrojong bapak-bapak ka abdi salaku ketua RT dina 2 periode. Mohon. Tah, entong hilap minggon payun. Bapak-bapak aya pemilihan ketua RT anu enggal. Mohon. Bapak-bapak abdi ngedadi hapunten upami abdi seueur kalepatan dina waktos mimpin kampung ieu. Eta teh sarupaning abdi teh masih manusia. Leres pisan Pak. Hatur nuhun pisan salami dipimpin ku Bapak di kampung urang teh seueur pisan kamajenganan apa. Puji Gusti. Mohon laras Pak. Pan anu janten pangabutuh di RT urang teh 100 tumponnya. Aduh puji Gusti. Seueur anu ngaraoskeun pisan. Laras. Tah upami kitu, upami engke aya ketua RT anu enggal, Mohon. sim kuring nyuhunkeun ka bapak-bapak tetep ngarojong anjeunna dina ngalaksanakeun program-program ngawangun kampung urang. Tah, bapak-bapak teh kedah ngahiji tur sabeungkeutan sadayana. Ya Pak lah pokona mah. Mohon, aduh ieu teh bapak teh bade ka kelurahan, bade ngurus bantuan sosial kangge para janda. Oh, gitu. Mohon. Saya tuh. Mangga dikantun heula. Mangga, atur nuhun. Sampurasun Baraya. Mang Danu. Pada kemana Mang? Biasa kukurilingan, rek kampanye olangan. Buluh. Kampanye. Kadenya minggu hareup aya pemilihan RT. Oh, Salona Mang Danu nya ulah salah pilih tah ieu. Geus aya fotona tah. Aya brosur nanya. Tah visi misina geus aya di dieu. Nya. Jadi engke didinya sarerea ieu diangkat jadi tim suksesna Mang Danu. Tim sukses. Nya, tim sukses Mang Danu. Pokoknya aya lah. Engke kangge masyarakat bersamanya. Ah, Pak Danu lepat atuh kampanye bari nyogok kitu mah. Berarti atuh dinya mah tengah dukung berarti di kitu mah. Henteu kadukungna teh karena Pak Danu na nyogok kan kada bersih atuh urang teh. Pokoknya lamun Mang Danu engke menang jadi ketua RT nya, lamun menang bantuan pokoknya keluarga maraneh moal dicatetkeun, moal didaftarkeun tah. Aku mah Pak Danu we ai kitu mah. Lain gitu maksana Pak Danu. Kapan bener apa? Wandi teh sakolana ge henteu tamat SMA na ge. Gawe oge ayeuna manehna teu jelas. Nu jelas Mang Danu ye. Anu nyakola. Nya anu nyakola. Jadi ulah tepikeun ka salah pilih. Pan bereuna hayang maju bereuna RT urang teh lain. Terus pisan Pak Danu kalau maju urang. Tah. Teu sapertos Pak Asep anu bade pensiun ayeuna. Nah, anu geus dipigawena. Asa teu ngarasakeun. Malahan ngurus KTP oge hararese. Pokona awasnya lamun misalna teu milih sim kuring nya. Pokona kudu milih sim kuring nya. Yantosnya Ayo, naik keliling heula ya, naik kampanye deui. Mangga Pak Danu. Urang teh usaha atuh ai kitu mah tuh. Lain aya nya. Cara pemimpin dia gitu. Oman. Ya Bang. Tah, ieu jang jawokan jampe pamake Mohon Bang. gerak bikeun kasih Mang Danu. Tong dingkekeun deui nya, kudu poe ieu. Paling telat jam 12 peuting. Iya Bang. Tuh, jum. Sampurasun. Anu dipihormat kusim kuring Mang Mitra pupuhu jamaah 0403 oge para calon RT Bapak Danu sareng Bapak Wandi oge Bapak Ibu sadayana anu dipihormat ku pribados. Puji Gusti danget ieu urang sadaya tiasa riung mumpulung dina acara pemilihan ketua RT 0403. Tah sim kuring salaku kasepuhan di RT 0403 ieu ngahaturkeun nuhun ka Bapak Ibu sadayana nu tiasa hadir di tempat ieu.
Tah kumargi parantos rengse acara pemilihan ayeuna abdi bade nyanggakeun waktu sareng tempatna ka Bapak Hendra urang dangukeun diantara ti anjeunna. Mangga nyangakeun Bapak. Turun Pak. Para wargi sadaya naon anu urang sadaya parantos kasakseni yen pemilihan RT 04 parantos jalan kalayan lancar. Simkuring salaku ketua panitia ngaturkeun nuhun ka para bapak ibu sadaya janten anu kapilih RT 04 anu enggal nyaeta Padanu tekedah alit mana sanaos ayeuna Padanu teu kapilih janten RT panginten teu acan waktosna ayeuna mah nu kedah ditinggal kurang kedah nyalisik diri nah aya cariosan anu gariha Mohon abdi nampi hasil ieu. Abdi rumaos gariha kurang tata kurang basa. leres pangandika Gusti nyangkeun kieu Padanu ucap genah matak seger ucap gariha mah nyentuh. Mang Mitra, aduh Mang Mitra, carita kahirupan di tanah Sunda. Mang Mitra, aduh Mang Mitra, carita nu jadi berkah kesadaran.